wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Ipan Fadilah di kelas 12 IPS 4. Kuring di dieu baris mintonkeun monolog Sunda anu judulna Rama ku Denny A. Fajar. Wilujeng nyakseni. Ngaran kuring Rama, ngan sakitu-kituna eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan Rama. Kuring oge moal protes pedakan kuring lain Barack Obama atawa Lionel Messi atawa Cristiano Ronaldo atawa ngaran-ngaran anu alus lainna. Kuring teu protes sabab ceuk kuring ngaran alus teh eueuh mangpaatna lamun kalakuanna mah hiwal jeung papalimpah tina bebeneran. Kuring oge moal protes peda loba batur anu sok nyarebut gelo ka kuring, padahal ceuk rasa waras kuring teh, ceuk kuring jejeg kuring teh ngan batur we sok loba nu ka kuring teh nyebut jelema gelo jeung loba oge batur teh nyebut ka kuring teh otak miring, padahal ceuk kuring mah kuring teh teu miring teu sih, teu kurang sandan oge. Ceuk kuring mah loba anu leuwih gelo tibatan kuring, nyaeta anu gelo mah tuh pamimpin anu sok ngalingan duit nagara, anu gelo mah tuh pamimpin anu sok ngagasap harta jeung hak rakyat, anu gelo mah tuh pamimpin anu norek teu ngadenge pas rakyat membutuh, anu gelo mah tuh pamimpin anu ngahajameunkeun tina kaayaan rakyatna susah. Jeung oge anu gelo teh pamimpin tapi teu bisa mimpin, kan eta anu gelo mah teu gampang jadi pamimpin teh. Gede pisan tanggung jawabna lamun hayang jadi pamimpin. Matak kuring mah sok hayang seuli lamun ningali anu pada ngantri pisan hayang jadi pamimpin. Matak sok hayang ngambarakatak oge hayang seserian pisan ningali rakyat anu teu terejelan hayang jadi pamimpin. Eta sigana disebut gelo. Ieu cik sadar moal bisa kabeh jadi pamimpin. Teu gampang jadi pamimpin teh. Atuh anu lain jadi pamimpin, atuh urang jadi rakyat kan dina salat oge aya imam, aya makmum. Teu jadi rakyat oge lamun urang bener jeung bageur mah darajatna leuwih alus tibatan pamimpin eta, tibatan pamimpin anu kacut gawena. Mata kuring mah teu hayang jadi pamimpin, teu hayang pisan jadi pamimpin. Mending kieu we kuring mah hirup kumaha kuring dengan naon kumaha kuring. Eueuh patalian jeung aturan itu dia ngalieurkeun. Mata lamun hayang hirup ngeunah, pana lamun hirup hayang ngeunah turut siga kuring ieu, turutna hirup kuring. Salam. Bung sakitu monolog anu ku abdi didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan atanapi dina monolog tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum